Cek, ayeuna teh kan waktu bagi arisan. Cek, mayar ke abi. Soalnya geus pangalangankeun ku abi bieu. Bulan dipangmayarkeun. Nya, dia ku abi pangmayarkeun. Alhamdulillah atuh syukur. Di mana menang milik mereka aja. Aing lain mere. Dia teh pangalangankeun. Eceuna telat, jadi ece ayeuna mayar ke abi, lain mere lain. Nah gitu, jeung ece mah kudu silih tulungan, berbagi rezeki teh. Aing ece lain berbagi. Ece ayeuna mayar ke abi. Soalnya dibagikeun cenah arisanana. Buru mayar. Syukur ada yang dipangmayarkeun mah. Hei, jikana menang serangan pajarnya. Aing kaduhuna aing pangalangankeun ece masuk teh teh nyambung atuh da aing. Buru bayar ayeuna. Ece nu keluar. Adia duitna leukeut ku wae ka dieu keun ka ecekeun. Lain ece nu keluar, ece bieu teh pangalangankeun ku abi, lain ece nu keluar can dikocok. Buru duitna kadikeun. Nah gitu kapan eta bagan ece. Nah jeung wade mani nyokot, buru ka dieu keun duitna bagan ece berapa pangabutuh ka dieu. Aing bisa liur di kucing. Bener teh nyangka budak juga bagus kalau kang nyaan nyokot duit anu batur. Si bar kokok karek kakatuana di datangan.